orang dia tenapi orang kulon. Ulah masih orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali ya sahabat As3. Kali ini saya sedang berada di area pesawahan ya sahabat. Dan di sini saya menemukan satu rumah. Cuma ada satu rumah ya sahabat. Dengan rasa penasaran saya ingin menyamperinya ke sana ya sahabat. Pengen tahu seperti apa dan bagaimana suasananya di sana ya. Dan di sini tidak ada rumah-rumah yang lainnya sahabat. Cuma area pesawahan ya. Dan untuk sampai ke rumah yang ada di sana, jalannya harus ini nih menyusuri sungai ya sahabat, karena ini nggak ada jalan lagi ya. Oke, kita lanjut sahabat. Jalannya rusak sekali sahabat, karena ini di pinggir sawah ya, masih pematang sawah, cuman ini dipakai jalan. Dan di depan juga ada jembatan bambu sahabat, yang harus kita seberangi untuk sampai ke rumah yang ada di sana tadi ya. Oke, lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bisa sahabat. Aduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama aja. Tuh sahabat ya, cuma ada satu sahabat. Nggak ada rumah yang lain lagi sahabat. Ke atasnya nih masih area perkebunan kayaknya nih. Soalnya ini bawahnya pesawahan ini. Dan sini cuma terlihat ada orang di sawah yang lagi kerja. Oke, kita lanjut aja sahabat. Alhamdulillah sudah sampai sahabat. Oke, kita lanjut. Barangkali di depan ada orangnya ya. Oke.
Dan di sini juga terlihat ada kandang domba ya sahabat. Oke sahabat, lanjut. Assalamualaikum. Punten kawagel ah. Dupi ieu teh kampung naon? Mohon oh. Di dieu mah teh aya di bumi ukur hiji ieu. Mohon oh. Mangga hatur nuhun. Bangus di Kulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, raoseun pisan ya. Alhamdulillah. Ari ieu pare naon ieu teh? Eta pare jing. Oh, Pare bapak kolot kula tah. mohon. Bapak kulana keur teu sehat yo. Oh, di dieu teh sabaraha jalmi di dieu teh? Di dieu mah keur bapak kula jeung makula. Mohon. Oh, ukur 2 jalmi. 2 jalmi di Kulama. Ari aman naon? Kulama. Putrana. Anakna Kulama yo. Oh, Karek datang. mohon. Punten kawagel atuh abdi ieu. Bae. Lebet ka bumi. Bae da nyorangan yo. Puput bangus ya di Kulama. Aya oge kurbako. Asli orang dia tenapi orang kulon? Kulama si orang Sunda. Sunda nangan Kulama kasar be. Oh, tapi orang Garut oge, orang dia. Kurang Garut Selatan Kulama. Mohon. Oh. Eta abdi ngupingna ieu bahasana cara bahasa kulon. Lami kantos ka ditu teu? Lumayan oge kula di Kulon yo. Oh, Banten lama kula. ngadamel naon? Biasa jualan cangking. Oh, Jangan duit. kenging sabaraha tahun di ditu? Lumayan oge kula mah aya meureun 4 tahunan mah. Mohon. Kan kula paham sudana di rumah. Kan kieu bae kula mah dikabawakeun. Mohon. Kantos lami di ditu. Lumayan oge. Ayeuna masih osok ka ditu keneh. Kula kiwari kara di lembun ya tah bapak kolot kan sehat. Mohon. Mudah-mudahan atuh sing enggal damangnya ah. Amin, mudah-mudahan deh pidoana. Ari sampean di mana ieu? Abdi ti Palita ngabdi ge sami masih di area Talaga Sari. Talaga Sari. Oh, Mohon. pantesan. Ieu teh hawu atawa nepi tungku naon? Ieu teh kasebutna mah tungku di kula mah. Tapi ageng kieu geuning. Kan tungku di turun mah kieu be. Oh. Orang di penyadapan. Mohon, oh mohon. Jadi masak ieu teh naon? Gula di dieu. Masak gula tadi bapak kula mah. Mohon. Oh. Kiwari keur sehat bapak kula na yo. Mohon. Punten atuh kawagel ku abdi ditaros-taros ya. Teh sawios-wios kula mah. Mohon. Atuh anu aya jing. Mohon hatur nuhun atuh. Sami-sami be. Da sanes teh sono abdi teh ieu bade muter heula ka palih dieu. Oh mangga bae kula. Oke, mah. pami aya waktos penginten amang deui ka pleding saloh. Mama muput bangus be jeung kula di dieu yo. Mohon. Hatur nuhun atunya. Yo. Assalamualaikum. Salam.
Oke sahabat, sampai di sini aja dulu ya perjalanan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang sopan atau kurang berkenan di hati sahabat ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.